Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa patepang deui sareng sim kuring Lestapun Destara Sendria Ahmad. Pamirsa dina danget ayeuna sim kuring baris nyarengan pamirsa sadayana dina acara Darso Redaksi Sore Warta Sunda Warta Kiwari edisi Senin 8 Februari 2024. Seperti anu geus papadanya transportasi teh mangrupa hal anu penting jang kahirupan sapopoe. Transportasi oge miboga manfaat pikeun masyarakat. Salah sahijina nyaeta ngababarikeun masyarakat yang pindah tempat ti hiji wilayah ka wilayah sejenna. Beuki ka dieu transportasi teh beuki loba jenisna. Nyaeta ti mimiti bus, elef, mobil, motor, ojek online, keretek, beca, jeung sajabana. Numatak transportasi nu heubeul jadi kurang muatan. Sabab ku ayana kamekaran zaman anu nyieun teknologi teh beuki canggih atau modern. Salah sahiji kasusna nyaeta dirasakeun ku supir elef anu ngarasa sepi muatan ku ayana transportasi anu leuwih hade. Di daerah Majalaya, anu leuwih paranahna di Jalan MT, sok biasa dijadikan pangateman elep. Elep nyaeta salah siji transportasi heubeul anu masih keneh aya nepikeun ka ayeuna. Elep biasana dieusian kurang leuwih 30 urang dina sakali narik, ngan eta mah zaman baheula. Zaman ayeuna mah tara leuwih ti 20 urang iwa lamun keur marema. Selain di Majalaya, pangateman elep oge aya di Ciparai jeung di Bandung, nyaeta di UTC. Supir elep lage lumayan langka anu ngora keneh. Kusabab nu ngora mah biasana milih jadi supir bus damri atawa jadi ojek online. Kaonjayan tina transportasi elef nyaeta bisa turun di mana wae, henteu ciga bus damri anu kudu turun di halte. Tapi aya oge kakurangan elef nyaeta ongkos anu kawilang mahal kurang leuwih 15.000 dibanding jeung bus damri anu ngan saukur 5.000 ti Majalaya nepikeun ka leuwih panjang jeung langka mobil anu hade keneh. Pamirsa, sim kuring tos kasambung sareng saderek Salafi. Mangga ka saderek Salafi anu tos aya tempat. Nuhun ka Destara Sendria di studio, sim kuring Salafi Aurel, paratos dugi di tempat pengateman elef. Nyaeta di MT, Kecamatan Majalaya. Sim kuring di dieu tos sareng narasumber, nyaeta salaku supir elef. Santa acana, abdi nyarios sareng Bapak Camat. Bapak usaha jadi supir elef teh, aya bosna tarapi gaduh mobil nyata. Ayah bosna. Di mana wae, rute perjalanan anu ku Bapak dicatat. Rute perjalanan di MT sareng di Ciparai, upami ka Bandung, upami di Bandung di TC. Kira-kira waktu kondisinya atau nabi anu paling nanti narita Bapak jadi kegiatan supir elef. Pada hari Sabtu, hari Minggu, Senin, hari sibuk. Kumaha carana Bapak sareng elef ieu teh bersaing sareng transportasi lain? Ya ada kekurangan, ada kekurangan. Makanya kita bawa ke sana. Dan elef itu jarang penuh muatannya. Habis ku itu transportasi itu damri. Naon kelebihan elef dibanding transportasi lain? Nah, itu kelebihan elef itu kan transportasi itu jalannya siang. Kalau elefan dari malam subuh udah berangkat, Rabu 4, Rabu 5 udah ada. Dari Majalaya, dari Bandung juga udah ada tahu. Rabu 5. Nuhun Bapak kana waktuna. Sami-sami ini. Mung sakitu teh sim kuring wangsulkeun deui ka Destara Sendria di studio. Atur nuhun ka saderek Salafi nu tos aya di tempat. Pamirsa, warta dinten ayeuna dicikakeun dugi dieu. Sim kuring pun Destara Sendria Ahmad ngawakilan Ais Pangampi Unison TV sejak amit mundur amit bungkul. Bogor sapanon carang sapakan. Hapunten samudaya kalopatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.